Teteh jangan di situ nak. Iya alatnya teh. Saya setting si motion itu akan mengendalikan lampu yang ini nih 1, 2, 3, 4 yang keempat yang ujung sebelah sini. Itu eventnya kameranya. Nu disorot ke saya board hidung itu anggap teh keadaan malam gitu ya. Like kayak dicoba. Saya coba sorot lampu pakai baterai. Sorot pakai baterai board anu itu. Maka si eta hurung si hurung dah. Terus ketika saya di pareuman deui lampuna manehna aya gap 15 detik karena settinganna gapna 15 detik. Gap teh naon? Gap teh perbedaan timer mundur. Ketika eventnya selesai dia nunggu 15 detik untuk kemudian pareum deui. Oke, coba ada jauh supaya saya sorot lampu set nyala deui kan. Saya pareuman deui dia ada gua 15 detik. Pareuman deui kan. Paremnya set jadi cahayanya di tembok sini nyalakan. Teteh diem burung kan gap teteh jangan digeser-geser diam. Parem deui gap. Ini setting gapna kumaha? Ieu si alat nu eta connect ke router saya tadi tuh. Router saya ieu HP hiji deui nu saya connect ke router nu sarua. IP si alat eta naon sih? Sabaraha tadi teh poho deui. Terus ku saya di remote. Jadi di remote via SSH. Protokol SSH, protokol shell pakai HP. Nah, iya juga kieu. Ini lampu. Di remote, jadi ketika saya mau ngubah gap tinggal diubah. Contoh di saya diubah gapnya jadi sakedeung jadi 5 detik kan. Tadi kan 15 detik. Oke. Perintahna CH gap 5 teu kaciri euy. CH gap 5. Ubah gap jadi 5 detik. Oke, send enter. Ya. Changing event gap configuration to 5 seconds. Building motion apps. Nah, udah selesai. Oke. Ayeuna urang coba deui gapna ayeuna sekata jadi 5 detik. Set. Nah, nyalakan. Saya kemudian matikan.
1 2 3. Nah udah, coba deh. Set, nyala dia. Terus saya parema, set, motion gap kedetek 1 2 3 4 5 tes. Nah dia itu salah, saya ngitung detiknya gancang ting barusan kayaknya. Kayak deh, set, nyala, jadi nyala kan. Parema tes 1 2 3 4 5 tes. Oke. Mudah-mudahan ya keterima.